Le, Naon ah? enggak cipariksa ke dokter teh. Geus ke euy. Cek dokter kumaha cenah le? Heeh ke cek dokter teh urang teh boga kencing batu cenah euy. Alhamdulillah, alus atuh le ari kencing batu mah. Alus kumaha maneh ke? Heeh, jadi batuna bisa dikumpulkeun ku maneh bisa pakai kuryak jeung imah anjing. Sia mah di kurudungnya teu kuat lila anjing. Nah ke beuti buka deui. Lain dibuka, di teh heueuh aing teh kan naik ojek. Heeh. Di jalan teh anginna hibaran goblok jadi tiung aing nyangsang. Kieu jadi. Ya, cek aing da. Sia mah jadi imana kurang ieu kurang panceg. Sok atuh pangmancekeun ku maneh. Kudu dipencuk anjing kakara panceg sia teh. Pencuk sia jol keur pencuk goblok pancek anjing. Iya panceg. Ti jawab heula tuh sia teh. Naon? Ya anu komen cenah mabok maneh pulen teu cenah. Pulen atuh, tapi teh ketang urang mah kan pernah ngasaan urang. Nah, si botak pernah tanya, "Mang kumaha rasana legit teh?" Pulen pisan anjing legit siga dodol Garut anjing. Goblok. Bae puput siga tante cenah puput maneh. Oh, si Ijay kawin teu datang anjing sombong mah. Nah, diajakin sama Firman juga. Puput ka mana Jay? Sombong cenah mah gede hulu. Filter warnanya. Di video. Ki geulis puput anjing nyaman. Edan seksi bagong. Le, Naon? aing maneh nah bobogohan teh karana wae teresep kitu ka parawan. Ti. Bobogahan jeung rana teh ibadah sia teh. Ibadah kumaha maksudna? Nulungan awewe nu teu boga salaki. Ame teh kesepian sia teh. Naon le? Ai maneh keur naon tadi di counter euy? Keur meuli HP jeung indung urang. HP harga sabaraha ke? HP nama 2 juta le, ngan ku aing dijual deui ka indung urang 3 juta. Kan aing boga bati le. Udah mah kena batikeun goblok. Kemicong anjing kemicong. Aku mau we cara nama boga duit situ goblok. Angelika, Apa Suneo? maneh apal teu? Atau apa Suneo? Tatangkalan ieu teh saksi bisa urang kedua anjing maneh. Pas kapan Suneo? Pas cangcut maneh dikaitkeun ka nu paku ku aing. Suneo Konten can naon nanyakeun sabaraha konten. Kumaha saudara we ngajedog anjing sama tuh. Ini loba protes. Beraku. Mana? Goblok pisan anjing. Seri goblok. Ih kasar deh. Anjing manis. Esa keur kurah-kureh wae. Ih, sia goblok ya aing keur mupuk tatangkalan naik tareh gede. Beleguk sama anak mas zaman canggih. Tatangkan hayang ganjang mah tinggal di jumek kieu tah. Tuh. Kan gancang gedena heuh sadaenge. Naon? Netizen saya komen di bias ya. Anjing komen naon deui cenah? Coba tong jeung ublag bae ngonten teh sia teh botak cenah. Anjing gagabah ngomong teh sia mah ublag mah tuh, ublag aing bertemoy. Si goblok. Aing bisa ka ublag. Aing mah ungkluk. Anjing seru wae anjing. Oi, Tadi teh urang teh ka kamar maneh. terus Mangi tisu ti. Ku aing dicokot dipake beungeut euy. Nah beungeut aing jadi malagang kieu ti euy. Tah eta teh tisu naon ai maneh tisu beungeut lain. Aisyah tadi nyokot tisuna di rumah di laci. Heuh na laci. Anjing eta mah tisu magi goblok sitong dipake teh kerewat. Paing mah we aing karang sia. Le, Naon goblok ah. aing balik gawe rek sare heula ah. Heuh saurek sare mah ke. Tapi ulah poho ke. Ulah pohon naon?
Nginum baigona meta kurang gitu. Goblok, botar atuh anjing geus sia. Bae ieu netizen anu nanya. Nanya naon deui cenah moy? Panggule kunaon ari nu badak kitu mah mok sok bau jeung becek. Kagabah teh iso ngomong teh. Sia mah gendut ge, seunit jeung garing. Baru teh moy. Teuing, sok geura. Naon? Ambegan. Ini mau bahasa. Mang, Naon? urang rek nanya. Hebat tanya pisan sia mah. Ih, balik ieu mah. Nanya naon? Nanya lamun nu muutna teh lalaki, anu ngamandiana teh kudu lalaki deui. Ya heueuh atuh ti. Lamun dimandian ku awe, engke kan yuta mbalagang sia anjing. Bisa keruhnya kan gitu. Bisa, moron. Ke, Naon? ieu mah seumpama heueuh. Heeh. Lamun urang jadi salaki maneh, maneh hayang ngahar sabaraha ti urang. Aing mah hayang 300 juta le. Anjing, mahar mah mati. Aing wae gaji ngan 2 juta ke. Aing mah jadi hayang apa ke? Yang apa lo di mana? Itil manes gede kumaha sih? Maharam nih mahal teuing goblok. Sagede batok kelaupak.